sareng abdi Gemia Indah Fikamaranti. Di video ieu abdi bade ngepangkeun kaulinan barudak zaman Kiwari nu sok diulikeun ku siswa-siswa haur pacuh. Penasaran kaulinan naon wae nu sok diulinkeun ku siswa-siswa haur pacuh? Cekidot. Ulinan kahiji nyaeta alung-alungan botol atanapi tiasa disebut dina basa Inggrisna flip battle. Cara mainna flip battle nyaeta botol ku salah saurang dialungkeun, upami ngadeg berarti pamain eta anu menang. Ciga kieu ye. Kaulinan nu kadua nyaeta pabaliut letah atanapi dina basa Inggrisna twinge twister. Tukan canana geus pabaliut jiga kieu ye contona. Kuaci kacang cikik kejo. Kacang cikik cakwe kuaci cakang. Kacang cikik cakwe kuaci kacang cikik cakwe kuaci Kacang cikik cakwe kacang cikik cakwe kacang cikik kacung. Kaulinan nu katilu nyaeta tipung anu nampuyak tur sengit saukur dicocoo. Naon cik? Terus namina slime ngaranna. Kaulinan nu kaopat nyaeta boneka sengit nu tiasa dipencetan. Naon cik namina? Leres namina sepisi. Cara mainkeun sepisi ngan saukur dipencetan hungkul. Kapertos kieu ye. Tapi mendingan mencetan ambunya menang pahala. Terangkanlah tangan sakitu wae kaulinan zaman Kiwari nutos kusim kuring didugikeun. Hatur nuhun kana perhatosanana. Hapunten samudaya kalepatan. Panghilap klik tombol like, subscribe-na jeung komena kusabab nge-like video sim kuring mah bayar 1 jutaan.